Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kamari urang kakarek nepikakeun ka ngabahas hanca kamari teh saur Gusti Rasul qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu waladun wa indahu ma yuzawwijuhu bihi walam yujawizhu wazana fa innal itsma bainahuma. Jadi saur Gusti Rasul di mana-mana aya salaki jeung pamajikan atawa indung jeung bapak kitu tahnya. Tah bogaeun anak misalkeun teh mah hiji anak rek hiji rek dua rek tilu. Inti nama salaki jeung pamajikan eta teh geus boga budak gitulah geus dewasa. Kata mah dihayangeun kawin, hayangeun nikah. Bari deui siap sagala rupana, boh siap fisik, jasmani, rohani, mental sagala rupana, biaya materi siap lah pokona mah. Kari-kari eta budak nu hayangeun kawin, nu hayangeun nikah teh, kari-kari ku indung bapana hanteu misalkeun dikawinkeun, hanteu dinikahkeun. Nu pada akhirna misalkeun teh mah si anak nu hayangeun kawin eta teh tapi nu teu dikawinkeun teh terjun misalkeun teh mah kana zina kitu tah dosa zinahna eta cenah saur Gusti Rasul budakna mah komo meureun ngalakukeun mah kabagean dosana indung bapana oge kabagean boh dosana boh siksaanana jaga di akhirat kitu nya. Anu saterusna Qala ngadawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahu sok dikawin almar'atu saha awewe li arba'in karana opat perkara lima liha kahijina karana hartana wahasabiha jeung kadua karana alus rupa na eta awewe wajamaliha wahasabiha jeung karana alus turunana na eta awewe wajamaliha jeung karana kagelisanana eta awewe wadiniha jeung kaopat karana agama na eta awewe fa'alaika maka misti ka anjeun bidatidin ngawin awewe anu ngabogaan agama terlibat jada maka tangtu subur naon dan palengan anjeun dua leungeun anjeun berkah maksudna mata. Jadi tunkahul mar'atu li arba'in saur Gusti Rasul. Dina hadis ieu teh seueur para alimin ulama anu nyurahkeunana teh jadi kudu ngawin anjeun ka hiji awewe anu di mana di hiji awewe eta teh aya opat ciri ieu aya anu nyurahkeun sapertos itu. Terus dia aya anu kudu ngawin anjeun ka hiji awewe di mana anu di eta hiji awewe teh ngabogaan salah sahiji tina opat ciri anu ieu kitu aya anu sapertos itu nya. Seueur maksudna pendapat gitulah guru-guru urang sadayana anu langkung faham dina masalah bag-bagan ilmu. Tapi urang mah ningalina kana logatan nu aya dina kitab ieu tunkahul mar'atu li arba'in ceuk dina logatna di dieu sok dikawin awewe teh ku sabab opat perkara. Nah gitu.
Mana nu kahijina lima liha kahiji karena hartana. Aya meureunna nu kitunya. Lalaki anu milih awewe eta dijadikeun pamajikan teh kusabab hartana aya cenah anu kitu. Tapi kadang-kadang da ari dina masalah harta mah nya menurut pribadi mah aya lalaki neangan pi aweweun atau pi pamajikaneun mah justru kebanyakan laki-laki atau tidak sedikit lah dari kaum pria anu neangan pi pamajikaneun teh dina masalah harta mah justru sahandapeunana atau minimal setara lah, sebanding, sepadan gitu. Kebanyakan eta ge tapi teu sadayana. Tah cek di dieu oge aya awewe nu dikawin teh kusabab kahiji karena hartana aya meureunnan kitu tah nya. Sabab eta naon-naon nu penting mah harta misalkeun teh mah boga teu masalah dipilih kusabab hartana oge. Tapi kan cek dina keterangan nu kamari lamun lalaki ngawin ka hiji awewe kusabab hartana wungkul maka tong aneh cek kamari oge geuning lamun hirupna eta jalma dipaparin kafakiran kumaha cenah ai Gusti Rasul ka Siti Khadijah sedangkan depan Siti Khadijah teh perempuan mun cara teh mah terkaya gitulah. Da eta mah Siti Khadijah na anu nyanggakeun diri ka Gusti Rasul yen hoyong seluruh hartana dianggo dakwah ka Gusti Rasul kitu nya janten sanes Rasul anu ngasong-ngasong tapi Siti Khadijah na ku solehah-solehahna gitu makana seep hartana Siti Khadijah dianggo dakwah berjuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tos seep hartana Siti Khadijah oge masih kena nyarios kieu ka Gusti Rasul ya Rasulullah saur Siti Khadijah andai kata abdi jaga ngantunkeun alam dunia Gusti Rasul masih keneh meriogikeun kitu nya bantuan ti abdi maka anggo tah cenah naon tulang-tulang abdi pikeun berjuang Gusti Rasul ngabela agama Allah. Masya Allah dikatakan kaki itu nanya tah cek dia oge sok aya cenah awewe nu dikawin ku lalaki teh kusabab hartana aya cenah kitu kan teu naon penting mah harta nu loba solehah bageur indung bapana bageur gitu kan puguh eta mah tapi terkadang nyata kitu tapi cek lagi henteu tidak semuanya gitulah untuk kabeh. Nah, kadang-kadang lelaki mah gitu menyangan pi pamajikan teh ya minimal sepadan lah gitu lebih ke sadar diri mungkin lebih ke naon ngukur kakujur gitu bahkan aya babaturan carita nana teh lain carita sih asli boga kabogo virtual online sistem online can COD meureun can ketemuan ai kitu-kitu ngobrol-ngobrol cenah cek indung bapana teh cek indung bapak budak awewena teh ulin we gitu kan bahasa kasarna mah ka imah gitulah silaturahmi berangkat teh berenang ai heg teh ujung-ujungna teh nyarita ka pribadi kamari cenah urang ku indung bapana titah ulin ka imahna terus orang teh da cenah peguget kacan apa limana di mana anak turkeun Sherlock we cenah cek manehna teh nah cenah urang eta mah da beurang geus nepi cenah ka titik Sherlock di kontak urang cenah si budak awena teh cenah bener eta imahna teu jadi cenah urang balik deui ku urang ditanya ku abdi ditanya kunaon cing urang maneh teu jadi kalakan balik deui geus nepi oge anjir cenah imahna gedong kah moal balik cenah moal diteluskeun aya kituanana tah cik urang mah naon urusanana nya atuh imah gedong mah sabodo teuing nu indung bapana ieu kadang-kadang kitu tidak sedikit lah
carita-carita nu sapertikeun kitu, kisah-kisah nyata kitunya. Jadi meureunna lebih ke sadar diri teh mungkin meureun jadi sistemna kumaha nya. Jadi entah itu lah gitulah pokona mah. Jadi insecure di awal gitu, canaon-canaon geus sieun anu meureun kitu sugan. Tak matakan tapi aya cenah cek di dieu oge awewe nu dikawin teh kusabab karena hartana aya cenah kitu kan. Anu saterusna wa hasabiha kadua sok dikawin awewe teh karana alus turunanana. Makana pantes seueur anu nyurahkeun guru-guru urang sadayana dina perkawis hadis ieu nyata sapertos kitu. Kudu ngawin anjeun ka hiji awewe anu di mana di hiji awewe teh aya 4 ciri ieu atuh. Pantes kadinya oge. Atawa kudu ngawin anjeun ka hiji awewe di mana di hiji awewe teh aya salah sahiji ciri tina anu 4 ieu kitu. Sami-sami keneh da nya. Aya cenah nu dikawin awewe teh kusabab alus turunanana. Boh ieu mah meureun turunanna ranleuy kitu kan, atawa misalkeun teh mah sok sanajan eta budak awewe teh lain budak ajengan, lain budak kiai gitu kan, tapi akhlakna alus, agamana alus, akhlak agama adi-adina lanceuk-lanceukna aralus gitu kan. Indung bapa nanya gitu keneh, tah sok aya cenah. Awewe nu dikawin teh kusabab alus atawa karana alus turunanana. Pantes nya da. Minimal atuh teu boga harta atau minimal alus turunan tuh kan gitu hadina. Atuh goreng turunan misalkan teh mah atau minimal boga harta meureunnan kitu. Lamun naon nyurahkeunana nganggo menurut pendapat anu sanes mah kitu. Anu saterusna wa jamaliha jeung katiluna sok dikawin cenah awewe teh kusabab kageulisanana. Tangtu eta mah nya. Tangtu pasti. Atau misalkan lamun dibulak-balik ge atuh goreng-goreng turunan goreng misalkan atuh gelis-gelis rupa atuh aya pan meureun pulunganeun, atau misalkan rupa goreng atuh alus-alus turunan gitu kan. Jadi minimal lah aya salah sahiji gitu ciri tina anu 4 ieu teh di calon pipa majikaneun teh gitulah buleunna mah. Karena kagelisanana cenah tuh sok aya. Tapi cek di nu kamari bahasa nu kamari geuning lamun ngawin ka hiji awewe kusabab kagelisana wungkul tong aneh cenah. Lamun sanes rumah tanggana dipaparin kahinaan, boh rumah tanggana boh si eta lalakina gitu kan. Ditetep we dina ujung-ujung nama dina hadis ieu ge fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Tah nu katilu teh karana kagelisanana cenah sok aya cenah awewe nu dikawin teh karana kagelisanana. Tah eta mah umumnya sageundeuk kumaha lalaki oge dapi pamajikan mah nya milih-milih mana yang ngaranna pastilah kanu geulis dihenteu-henteu oge. Sabab kan nikah eta ibadah perintah Gusti Allah, perintah agama, perintah Rasul, sunnah Rasul. Tujuanana hifdun nasbi ngaraksa katurunan, ngajaga katurunan, mempercantik, memperbaiki keturunan gitu. Makana kieu di payuna kabahas milih pibambajikaneun teh ulah anu penek teuing, ulah anu jangkung ipis, ulah anu ayalah kapayuna bukan nama sampai ka kitu tah. Maksudna mah keur lalaki nu neangan awewe ulah waka pantang menyerah gitu. Pertama nama teangan mah atuh nu alus we heula bibit unggul heula teangan mah gitu. Lamun mentok-mentok teuing ya misalkan teh mah teu mangih-mangih bibit unggul teh ye, atawa misalkan teh mah mangih nama ngan teu daekeun ka urang teh tah kembali deui ngaca we kitunya. Kita itu harus pandai-pandai ngukur kakujur lah gitu. Dan merenang ai
gendek-gendek teuing mai gendek-gendek teuing hayang kanu herang mah da kumaha da meureunang tapi da teu kitueun kita di jodoh mah nya jeung deui da ku zaman kiwari mah aduh eta tuh sok aya cenah tah awewe dikawin ku lalaki teh ku sabab atawa karana kegelisanana gitu. Wadiniha jeung kaopatna sok dikawin itu mar'ah karana agamana tangtunya berarti tina anu opat ieu sok dikawin awewe teh kahiji aya nu karana hartana aya anu karana alus turunanana aya anu karana kagelisanana aya anu karana agamana tuh mata pantes para alimin ulama para guru-guru urang sadayana benten-benten dina nyurahkeun masalah ieu gitu kan aya anu ngabahas atau ngajelaskeunana teh kudu ngawin anjeun ka hiji awewe di mana di hiji awewe eta teh aya opat ciri ieu boh misalkeun teh mah beunghar alus turunan geulis ditambah agamana alus aya oge deh anu nyurahkeun kudu ngawin anjeun ka hiji awewe di mana di hiji awewe eta teh aya salah sahiji ciri tina anu opat ieu gitulah nyaeta tina hartana alus turunan kagelisan jeung agamana atuh urang sebagai misalkeun teh mah lalaki ucan boga pasangan ucan kawin ucan nikah ya nya minimal dengan pamajikan teh minimal neangan pipa majikaneun teh tah lamun patokan akan opat ieu mah minimal aya salah sahijina tina opat ieu hartana mah biasa-biasa we misalkan cara urang atuh alus-alus turunanana gitu kan hartana eueuh turunanna goreng misalkan teh mah atuh kada geulis-geulis meusan gitulah meh aya pulunganeun ieu mah hartana eueuh misalkan teh mah biasa cara urang turunanna ge biasa-biasa we cara urang kagelisanana standar we lah gitu pasaran atuh minimal agamana alus gitu kan jadi kudu aya salah sahiji pulunganeun nya gitu tah fa'alaika maka misti ka anjeun bidatidin terlibat jadak tapi tetep misti ka anjeun saur Gusti Rasul naon ngawin ka hiji awewe teh anu alus agamana anu ngabogaan agama kitunya ngabogaan agama pan sahanteuna meureunnan ari pamajikan ngarti saeutik-eutikeun kana ilmu mah saeutik-eutikeun ngarti kana agama mah kana hukum mah ketika geus jadi seorang pamajikan teh moal wanieun sugan mulak cangkeng ka salaki wae mah kitu kan limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha itu fa'alaika bidatidin terlibat yadak insyaallah ku Gusti Allah bakal diberkahkeun gitu. Anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man aroda saha jalma anu ngarepkeun si jalma ayal qiyallah kana yen ngadeuheuh si jalma ka Allah tahiron bari suci mutahharon tur bersih waliyatazawwaj falyatazawwaj maka kudu kawin si jalma al harairo ka awewe anu merdeka maksudna lain amat lain abid gitu wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun ari opat perkara min saadatil mar'i eta satengah tina kabagyaan jalma antakuna kana yen bukti zaujatuhu pamajikanana jalma solihatan eta anu soleh wa auladuhu jeung kaduana pirang-pirang anakna si jalma abroron
eta naon boga budak anu hade akhlakna wa khalatuhu solihin anu katiluna nyaeta pirang-pirang babaturanana eta si jalma eta jalma soleh kabeh wa ayyakuna jeung kaopat yen bukti rizquhu opo rizquhu rizkina si jalma fi baladihi eta tetep di negara na si jalma. Jadi saur Gusti Rasulullah aya opat ciri kebahagiaan jalma cenah gitulah. Ciri-ciri orang yang hidup bahagia gitulah. Mana cenah no opat ciri ieu teh? Saur Gusti Rasul antakuna zaujatuhu solihatan kahiji boga pamajikan anu solehah. Tangtu nya. Boga pamajikan anu solehah nu ngarti kana agama, ngarti kana hukum gitulah. Anu kaduana boga budak anu alus akhlakna tuh anu katiluna boga baraya babaturan anu soleh jeung rizkina eta jalma tetep di negara eta si jalma itu bahagia kumahanya coba dibayangkeun sakilas oge misalkeun teh mah pamajikan solehah anak aralus akhlakna kabeh balager saroleh baraya tatangga di sekeliling imah teh saroleh kabeh balager ditambah dina masalah rezeki gawe oge teu ka mana-mana mukim we gitulah didinya di imah teu kudu ka mana-mana cukup tuhya alika butuh aya ek teu bahagia kumaha nya gawe teripuh teuing misalkeun teu kudu ka luar negeri teu kudu ka luar kota cicing di kampung oge tuhya nalika butuh aya pamajikan soleha budak aralus akhlakna agamana ditambah baraya tatangga oge saroleh kabeh teu bahagia kumaha nya pantes saur Gusti Rasul opat ciri cenah jalma anu bahagia mah tah ieu boga pamajikan solehah boga budak anu soleh halus akhlakna tatangga balager jeung dina masalah rezeki oge teu aber-aberan ka mana menih deui di imah ge tuhya we nu penting nalika butuh aya gitu tah adem ayem ti ceuli herang panon pantes bagja oge nya. Anu saterusna wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung ngadawuh saha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nisa ari pangalus na awewe ummati umat kaula asbahuhunna eta anu pangcerahna nisa wajha naon beungeutna wa aqaluhunna jeung anu pangalus-alusna mahron nisa naon mas kawinna wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju kudu kawin anjeun kabeh alwaduda ka awewe anu dipikabogoh alwaluda tur anu baranahan fa ini maka sanyana kaula mukatsiru bikumul anbiya eta anu nyeureurkeun umat sabab anjeun kabeh al anbiya ngelehkeun ngunggulan ka pirang-pirang nabi yaumal kiamati dina poenan kiamat. Jadi saur Gusti Rasul kawin teh kudu kanu bogoh. Kudu kanu dipika bogoh. Ya. Ada bingung nih lamun misalkan tema kawin ka lalaki atawa ka awewe anu teu dipika bogoh gitu kan. Rek kumaha coba eta nya. Kunaon make kawin atuh teu bogoh mah. Tapi kan kadang-kadang sok aya anu dijodohkeun gitu. Dijodohkeun dipaksa kawin entah itu terlilit hutang atau kumaha sok aya wae. Teu naon dijodohkeun. Nu penting ceuk hukum agama mah sakufu. Jadi sakupu teh saimbang lah antara si budak awena jeung budak lalakina. Sekupu seimbang sepadan lah. Jadi maksudna mun cara teh mah budak si
si lalakina si budak lalakina bager soleh gitu soleha dijodohkeun ka awewe anu soleh solehah bager eta sepupu gitu atau boh dina masalah agamana akhlakna ilmuna hartana gitu sekupu sepadan seimbang gitu teu nanaon dijodohkeun oge aidaikeun mah gitu ai teu daikeun mah dipaksa nya karunya ya iku zaman ayeuna mah dijodoh-jodoh mah aduh jigana teh moal pati aya gitu nya tapi lamun kolot baheula mah dan kolot baheula meureun budak baheula aya anu dijodoh-jodoh kitu banyak terkadang mah terutama masih keneh ieu di ditu aya anu dijodohkeun cenah baheulana tah caritana teh kieu si budak awewe eta teh masantren dikobong di pasantren ujug-ujug ku indung bapana teh diteang we ka kobong si budak awewe eta teh tah balik kitab teh dibawaan di bejaanana mah inungna gering repot padahal barang nepi ka imah atuh inungna mah teu gering teu naon ningang kapoe dikawinkeun coba bayangkeun orang berenang dicokot di kobong dipaksa balik di kobong teh dikawinkeun isukanana Allah alam tah karana naon nyata we nu puguh mah dijodohkeun teh meureunana eta si budak awewe teh cenah jadi ge cenah cek inung cerita cek inung keur waktu naon pelaksanaanana teh cenah da puguh meureunana teu bogoh nu kudu nasura seuri bunga ceria gitu kan ieu mah kalah guk-guk we ceurik si eta we teh da puguh ge meureun teu bogoh da kumaha deui aya teh nurut ka kolot pan piraku meureunana gitu kan ai nurut dipaksakeun meureun matak nurut oge matak bari ngaguk-guk oge ceurik tapi nu anehna ayeuna anakna geus bogaeun genep coba bayangkeun anak ongkoh tadina teu bogoh nya ongkoh tadina kapaksa meureun kitu kawin oge nikah oge tapi ayeuna anakna genep luar biasa memang tah meureunna tidinya pelajaran ku urang bisa diambil si eta awewe teh da dihenteu-henteu oge meureunna ngala ilmu di pasantren teh pasti diajarkeun kumaha cara jadi pamajikan hak pamajikan ka salaki kumahanya pada akhirna mah najan dijodohkeun oge najan bari asalna teu bogoh oge meureunna sahanteuna ari saeutik-eutikeun mah dina diri awewe eta aya ilmu aya pangarti gitu kan aya agama ari geus jadi rumah tangga mah pasti mikir oh ayeuna teh posisi urang teh selaku awewe teh geus jadi pamajikan sakumaha nu urang diberi kanyaho geus dikanyahokeun hak-hak pamajikan ka salaki teh kudu kieu nya wajar we eta dina nu asalna teu bogoh dipaksa kawin ayeuna budakna geus genep oge kitu nya tuh ari ngarti mah saeutik-eutikeun kana ilmu kana agama gitu kan kana hukum nya minimal lah pamajikan teh moal wanieun meureunna kitu mulak cangkeng ka salaki tapi tetep kapikir eta ku abdi mah sok ditanyakeun ka pun ibu mah CTB itu teh alin baheulana dijodohkeun dijodohkeun cenah baheulana oh diteang cenah ka kobong bejakeun cenah inungna gering padahal mah isukna dikawinkeun cenah cik urang teh kumaha eta pas akadna pas hari hana pas pelaksanaanana atuh kumaha cenah da puguh kitu bogoh meureun ngaguk-guk we ceurik ari cek abdi ditaros kieu mah pan asalna teu bogohnya cenah tapi kok ayeuna anakna genep cenah cek pun ibu teh atuh urusan eta mah lain deui cenah dina masalah nyieun budak mah tuh bisa wae cenah ditutupan ku kantong aduh ya Allah ya Rabbana karim kitu nya aya eta nu dijodohkeun kitu tidak sedikit lah dalam artian banyak komo budak-budak baheula gitulah lain kolot ayeuna seueur nu dijodohkeun kitu teu naon-naon ari daekeun mah kitu nya komo lamun dijodohkeun anak anu dipika bogoh atuh nyuguhan gula ka sireum kitu mah nya tah ceuk Gusti Rasul saur Gusti Rasul tazawwaju alwaluda kawin teh kudu kanu dipika bogoh santeuna ari kawin kalau dipika bogoh mah pan meureunnan sumangat dina upacara ge gitu
upacara kemerdekaan masalah ki pamajikan teh ari jeung di pika bogoh mah da puguh di pika bogoh di pika hayang ke jadi sumangat upacarana akhirnya misalkan baranahan tuh alwaluda atur anu baranahan loba anak loba turunan renei teh baranahan teh kitu geus mah misalkan teh mah anu di pika bogoh kata mah turunan renei teh misalkan teh mah si eta awewe pi pamajikaneun teh adina gitu 3 2 lanceukna 4 jadi banyak saudara kandungna gitulah kudu tah cenah kudu kanu dipika bogoh jeung kudu kanu turunan baranahan kunaon make kitu pa ini mukasiru bikumul anbiya yaumal qiyamah jadi saur Gusti Rasul mukasiru bikum teh ngalobakeun ku sabab teh naon ka pirang-pirang umat kaula saur Gusti Rasul hayang loba umat jaga panglobana umat jaga di poe kiamah ngunggulan para nabi anu sanes tujuanna maka dinya nya fa ini mukasiru bikumul anbiya yaumal qiyamah hayang nyuurkeun umat jaga di poe kiamah teh saur Gusti Rasul umat kaulah yang panglobana makana kawin teh kudu kanu dipika bogoh supaya sumangat upacarana jeung ngajalani kahirupanana alwaluda jeung anu turunan baranahan jadi supaya turunan oge engke oge loba gitu mungkin loba anak saur Gusti Rasul tangtu umat kaula mungkin loba bahkan cek bahasan dinu kamari geninganan lain anu salamat lahir ke alam dunia hungkul anu kaguguran oge di boh dina jero beuteung keneh boh kaluar langsung maut dihitung eta ku Gusti Rasul sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh nya dan Rasul teh bangga bahagia gitulah bunga seneng lamun jaga dina poe kiamah teh seueur umat Gusti Rasul teh ngunggulan ka para umat nabi-nabi anu sanesna kitu nya wa qala sallallahu alaihi wasallam li Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.